Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Summa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. In asobathu sarra syakara fakana khairallah wa in asobathu darra sabara fakana khairallah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Puja sinareng puji eta sadaya kagungan Allah anu maha ngarungu maha nyakseni ka urang sadayana, maha caket ka urang sadaya, anu parantos ngatur kana pertemuan urang sadayana, anu maha uninga kana satiap karetegna hate urang sadaya, anu maparina nikmat anu teu aya putus jeung teu aya wates wangena kange urang. Sinareng anu maha sobar sok sanaos kaayaan urang seueur midamel dosa jeung maksiat. Sholawat sinareng salam mudah-mudahan kacurah limpahkeun ka junjunan alam habibana wa nabiyyanal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu parantos maparin kaluhuran akhlak sinareng uswatun hasanahna kanggo urang sadayana, supados ngajantenkeun tolak ukur kahirupan urang pikeun ngaraih kabagjaan dunya akhirat. Teu hilap ka para ahli wargina, para duriyahna, para sahabatna, tabiin tabiat atba'u tabiin, tu paraga dugi ka urang sadaya. Mugia urang kenging syafaat mantena, khususna syafaatul udma jaga di yaumil jaja. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kaum ibu anu mulya, dina waktos ieu pribados bade ngulang deui pelajaran anu parantos kalangkung nyaeta perkawis ilmu dina mayunan sagala persoalan kahirupan. Nya ieu mah etang-etang ngapalkeun dewe ibunya supados urang teu hilap etang-etang tadzkir pangeling-eling deui panggeuing deui supados urang teh teu hilap sareng langkung mantep dina ngamalkeunana. Ibu, masalah anu dongkap kana diri urang teh saleresna mah henteu bahaya nya kapungkur kantos dicaoskeun. Henteu bahaya, da anu bahaya mah nyaeta sikap hate urang anu salah mayunan eta masalah. Barudak henteu lulus ujian sanes gara-gara soalna, tapi barudak henteu lulus ujian teh gara-gara salah jawabanana. Nah cenah salah jawabanana apan kurang ilmuna tara daek ngapalkeunana kitu eta teh. Da ujian mah entos kudu aya kanggo naon? Supados barudak naik kelas, supados barudak tiasa ngukur deui kamampuan dirina, ameh tiasa ningkatkeun deui diajarna. Nya berarti ujian kanggo diri urang, masalah kangge diri urang teh sapertos ujian barudak anu tadi. Berarti ujian teh sae ari kitu mah ibunya. Masalah teh sae, geuning buktina ari barudak nyunkeun udunan ka ibunya.
sakumaha mahal oge ku ibu teh dicumponan we sanajan ibu teu gaduh artos kajeun ngahutang ka ditu ka dieu nya jang mayar ujian janten pasoalan hirup dina diri urang teh eta sadayana ge ujian ti Gusti Allah sapertos barudak anu nuju ujian tadi persis juga kitu kanggo naon cenah kanggo ningkatkeun keimanan diri urang kanggo ningkatkeun tahan bantingna diri urang ningkatkeun deui kasobaran urang ningkatkeun deui syukur urang makin siap ku elmuna maka makin pinter urang mayunan masalahna pasti hampang jeung gampang ngajalankeun kahirupan teh ibu nya buktosna pan aya masalah jenisna sami kanyerina sami karumitna sami tapi setiap jalmi sok benten-benten sikapna nya nyeri waos anu sami nyerinana teh persis sami tapi jalmi sok beda sikapna aya anu humarurung adur-aduran nyapapang nyarita ka ditu ka dieu teu pararugu beli sing arabling bedul sing burudulnya tapi aya oge anu istighfar ibu bari diobatannya masalahna sami kaayana sami tapi beda sikapna mana anu bakal jadi pahala mana anu bakal jadi ningkatkeun kana kasobaranana nyaeta jalmi anu kadua anu istighfar bari diobatan rada ringan nyerina saukur waos hungkul nyerina teh ari rudet mah jeung uring-uringan ka dituna waos nyerinya otak jeung hate nyeri jadi dobel atuh ka nyerina leuwih ripuh eta mah jadi upami urang hoyong ngaraoskeun nikmatna ieu kahirupan hoyong hampang jeung gampang mayunan pasoalan anu aya ulah ngagaduhan cita-cita yen masalah teh bakal teu aya dina kahirupan moal mungkin da dunia mah tempatna masalah kadana urang ngagaduhan cita-cita supados urang ngagaduhan ilmu dina mayunan masalah kahirupan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un pidawa Allah dina surat Al-Anbiya ayat 35 setiap anu nyawaan pasti maut ieu awal ayatna kami bakal nguji ka anjeun ku kaawonan jeung ku kasaean eta teh mangrupikeun cobaan jeung kaula tempat pambalikan anjeun jadi jelas ibu ieu ayat mertelakeun yen dunya teh tempatna cobaan atanapi masalah diibaratkeun deui geuning ku pribados masalah teh ibarat siang jeung wengi urang siap mayunan siang sabab uninga dina siang teh ngagaduhan manfaat jeung kaistimewaan anu luar biasa urang tiasa neraskeun pada melaannya tiasa dagangna tiasa kulina tanina dipidamel dina waktos siang torojol we wengi nah ibu amak-amakan kunaon keur genah-genah dagang keur ngalaan kauntungan kalak torojol peuting jadi rirem dagang teh sok kitu tara ibu henteu sabab ibu uninga yen dina waktu wengi teh aya manfaat jeung kaistimewaanana gitu. Urang tiasa istirahatnya tiasa ngarencanakeun deui pada melan kanggo pada melan enjing tuh tiasa nyegerkeun deui badan bahkan tiasa leuwih nyaketkeun diri ka Gusti Allah dina waktu wengi kitu oge cobaan dilungsurkeun ku Allah ka urang teh persis jiga kitu aya sehatna aya teu damangna nya aya bungahna aya susahna aya gumira aya sedih aya untung aya rugi saatna di luhur saatna di handap gitu eta sadayana bagian episode kahirupan cek barudak takdir Allah anu dilungsurkeun ka urang masalah anu dilungsurkeun ka urang lamun urang tos masagi dina ilmu tos siap mayunan sapertos mayunan siang jeung wengi insyaallah bakal karaos nikmat teh sadayana ge bu teu damang nikmat sehat nikmat gitu dina kitab Riyadus Shalihin anu dicanaku pribados ieu di dieu Kangjeng Nabi ngandika ajaban li amril mukmin inna amrohu kullahu khair wa laysa dzalik li ahadin illa lil mu'min in asobatu sarra usyakara fakana khairallah wa in asobatu darra usabara fakana khairallah jadi cenah kalintang hebatna urusan jalmi mukmin ibu sadaya urusan teh mangrupikeun kahadean pikeun jalmi mukmin mah ieu teh moal bisa tumiba kecuali pikeun jalmi nyata nu leres keimanana ka Allah lamun anjeunna meunang kabungah maka manehna bakal syukur
Sabab syukur mangrupikeun kasaean. Jeung lamun manehna meunang kasusah, maka manehna bakal sabar. Sabab sabar teh mangrupakeun kasaean pikeun dirina. Jadi jalmi anu iman mah kumaha wae kaayaanana, sapertos kumaha kaayaanana, panceg we ibu, ajeg gitu, tenang. Jadi sabar jeung syukur entos kapasang gitu. Nalika bunga syukur, nalika susah sabar. Jadi datar we lempeng gitu. Mangga urang lebet kana ilmu supados urang hampang mayunan pasoalan supaya supados eta sabar jeung syukur kapasang dina awak urang, dina diri urang teh anu kahiji elmuna nyaeta siap mayunan anu cocok jeung siap mayunan anu henteu cocok sareng kahoyong urang. Awas ieu Bu. Siap mayunan anu cocok jeung siap mayunan anu henteu cocok jeung kahoyong urang. Saur para ulama qoblar rimahi tumlaul kanain. Jadi satu acan urang manah kudu pinuh heula wadah anak panahna. Kunaon ku anak panah? Persis eta paribasa teh di urang geuning sok aya sedia payung sebelum hujan. Bade hujan atawa henteu buktosna puguh usum hujan cek ibu. Geuning halodo cenah jang nya atuh da teu berat payung teh nya dicacanakna. Lumayan jang halangan panas panon poe nya ibu. Jadi urang teh siap hate, siap mental mayunan anu cocok jeung anu teu cocok jeung kahoyong sabab pada melan urang teh sagala rupa anu dipika hoyong pamaksadan urang moal salamina cocok hasilna sareng kahoyong urangnya. Buktosna lamun daek jujur mah urang ditengali diwicik diwiji-wiji ibu seseur nama da teu cocok sagala anu dipidamal ku urang teh sok da anu cocok nama hiji dua. Biasa kabayangkeun urang teh hirup teh bakal sangsara lamun urang siapna pikeun anu cocok unggul. Da urang mah ngemut ngadamel kana hiji perkara teh ngemutna teh anu amisna we nya. Nya raratana kitu jalmi teh anu amisna we. Arek dagang, arek tani misalnya arek kuli inget mana teh kana untungna we unggul kitu. Teu apal. Teu katengali pirugieunana teh. Kunaon mah siap jeung rugi-rugina kitu nya. Siap teu kaalana kitu parete. Tak kadituna upami urang tos siap bakal tenang. Jadi siap mayunan anu cocok jeung siap mayunan anu henteu cocok. Mustahil salamina atuh ibu cocok jeung kahoyong urangnya. Sabab lamun kahoyong urang cocok salamina bakal tabrakan ibu jeung kepentingan baturnya. Ibu hoyong sehat henteu sadayana. Hoyong ditaros ku pribados saci kamarang hoyong sehat hoyong. Sadunya pasti jalmi hoyong hoyong sehat cobi upami sadayana dikobul sadayana sehat we sadunya naon anu bakal karugian ibu? Mantri bangkrutnya, dokter bangkrut, apotek nutup, rumah sakit pejet bangkrut bu. Naon deui tah pabrik obat didinya ribuan jelema naruhkeun maisahna naruhkeun penghasilanana dina toko dina pabrik obat kagaji tidinya ku pabrik obat ibu. Da ayeuna mah bangkrut wayahna barongkeakan tah. Teu aya anu teu damang eta teh nya. Jadi Allah ngalungsurkeun teu damang teh eta teh aya hikmahna nu ageung jang kahirupan geuning. Jang kestabilan kahirupan meureun kitu. Upami Allah ngalungsurkeun perkara nu teu cocok jeung koyong urang, eta teh sanes berarti Allah teu nyaaheun nya. Jika budak alit nya dicontohkeun geuning budak alit hoyong bom granatnya atau hoyong bom we lah gitu. Dugi ka keukeu eta budak alit ceurik balilihan eta budak. Cek ibu teh karunya teuing cenah bere atuh bom teh bere lah budak teh. Cik kira-kira nyaah atau nyilakakeun ibu eta. Tanda nyilakakeun eta teh lain nyaah teu puguh eta teh. Nges pugu eta nyelakakeun bom teh hayo dibere ku ibu teh. Daripada ceurik cenah karunya budak teh bere we bere. Terus we ku ibu teh dicepret eta budak teh dipolototan kunaon sia kabina-bina teuing hayang bom. Cilaka ada budak teu apaleun eta teh bom teuing naon sameruk prekedel meureun. Atawa karoket kitu. Teu apal cilaka teu apal naon da budak alitnya. Pokona mah hayang bom we. Taku ibu teh disintrek dicepret. Saliwat mah jiga teganya padahal ibu teh nyalamet
nyalametkeun tah kitu deui Allah Ibu. Upami urang aya kahoyong terus kahoyong urang teh teu dikabul misalkeun ku Allah teh nya atawa dikabul ngan teu cocok jeung kahoyong urang. Sanes berarti eta teh tanda cilaka jeung urang teh Ibu atau bencana naon ka? Sanes justru mangrupakeun kanyaan Allah bisa jadi kitu. Upami urang sae sikapna gitu. Sepisan ibunya kejadian anu awalna urang kaduhung ku ciwa gitu. Saatosna urang malah jadi syukurnya. Sok geura seueur pisan kejadian anu urang ku ciwa asalna ari pek teh jadi syukur entosna nya. Seueur sok upami dirinci malah kantos dicarioskeun deui dongengna ku pribados kapungkur. Ibu teh muru elep ka Cinagennya. Muru elep anu jam 8 misalkeun. Angkat we ti bumi teh ti dieu teh jam 7:30 ka Cinagen. Daina mangis rada saya jalan. Pas di jalan da ngojek ibu teh kata tangga. Ban motorna teh bitu di jalan teh Ibu. Atuh ngadorong ibu teh ka tukang tamal ban. Rai jadi amek, rungsing. Ah moal kaburu meureun elep ceuk ibu teh nya. Ari kieu mah ayo cacarekan misalkeun ka tukang tamal ban. Nyarek ka anu ngojek kuna ban teh lain pariksa heula nu bener ceuk ibu. Moal kaburu kuring teh kana elep anu jam 8. Bener we bu datang ka Cinagen teh jam 7:30. Elep anu jam 8 teh atos angkat. Ibu beuki murang mareng deui. Gidig ka ditu, gidig ka ditu gara-gara sia ada ka tukang ojek. Gara-gara ban bitu tah ngaleun weh kuring. 2 jam saatos eta ibu kenging berita. Yen elep anu nengalkeun ibu anu tadi teh tiguling kana gawir, kana jurang. Ci kira-kira ibu amek-amekan kene atawa syukur ka Allah? Anu kanclang kincling tadi teh amek-amekan teh cimak blek harita keneh langsung Gusti nuhun cenah uyuhan bucat ban cen. Tadi mah adur-aduran karena bucat ban teh ayeuna kalah jadi nuhun tuh. Jadi setiap ayeuna anu henteu dipikahoyong ku urang aya nu teu cocok perkara teh tumiba ka diri urang teh padahal saleresna nama ibu eta teh tandana kanyaah ti Allah sing sae we urang sikapna. Maka tugas urang mah 3 anu kahiji lempengkeun niat, anu kaduana sampurnakeun ikhtiar, anu katiluna faida ajamta fatawakal ala Allah. Tawakal ka Gusti Allah. Pokona mah maksimalkeun ikhtiar urang buleudkeun niat urang. Saatosna mah innallaha ala kulli syai'in qadir. Keun we Allah anu nentukeun anu sae kanggo diri urang. Arek kitu arek kieu jalanana mah, arek peurih karasana keun wae buat ing ieu teh. Awal akhir dia bakal jadi kasayang kange diri urang. Sing sobar we pasrahkeun ka Gusti Allah. Jadi ibu setiap anu aweun mungguh pandangan urang ternyata geuning mungguh Allah mah bisa jadi sae gitu. Nah cenah bisa nyarios kitu Jun eta teh so tau sanes ibu. Sabab Allah ngawartosan dina surat Al-Baqarah ayat 216 wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi anjeun teresep kana hiji perkara padahal eta teh sae mungguh Allah. Jeung bisa jadi anjeun mikaresep kana hiji perkara padahal awon mungguh Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha uninga sedengkeun ilmu kanyaho pengetahuan urang mah teu aya nanaonan ibu. Kanyaho urang mah teu aya nanaonan. Wa antum la ta'lamun sur Allah. Anjeun mah teu nyahoan naon. Jadi urang teh ulah seueur nyanyahoanan karena kahirupan mah da teu apa. Karena nu bakal tumiba ka diri urang dina poe isuk naon da teu puguhnya. Nah si bapak teh bakal papisah jeung ibu da teu apalnya. Atawa ngantunkeun ti payun ibu atawa bakal namihan bojona teu puguh. Nya saking urang teu apalna kana naon anu bakal tumiba kana diri urang dina poe isuk. Wa ma tadri nafsum ma da taksibu godan sur Allah. Taya hiji jalma anu apal kana nasib dirina dina poe isuk. Jadi urang teh ulah nyanyahoana gitu. Pasrahkeun ka Gusti Allah bari ngadua Gusti sing sae we kangge maisa abdi, sing barokah we kahirupan abdi mah, sing setia we caroge teh ka abdi kitu we. Pasrahkeun ka Gusti Allah. Antum la ta'lamun soalna teu terangna naon urang. Tah hiji ibunya. Jadi siap mayunan anu cocok jeung siap mayunan anu henteu cocok. Anu kadua di mana aya masalah atanapi mayunan masalah teh supados ringan karaosna nyaeta ridho. Tadi siap ayeuna ridho.
di mana atos kejadian atos tumiba ka diri urang kedah ridho satu acana tadi siap saatosna ridho faman rodiya falahu ridho sajalmi anu ridho karena keputusan Allah ridho karena takdir Allah maka Allah bakal ridho ka eta jalmi aya ridho aya ikhlas ari ikhlas mah nuju ngalaksanakeun amalna eta ikhlas ibu ngaos ayeuna kedah ikhlas uih ti pangaosan senal anu weuteuh teh karek meser kamari geus teu aya pahili jeung batur ibu kedah ridho eta mah da atos kajadianana ngurus pare ngarametna ngaberakna nyemprotna ibu kedah ikhlas ame jadi amal ibadah sing ikhlas da eta teh jangan apakahan kulawarga ame jadi amal atos disemprot ku ibu teh aripek teh ningang kapoe pare teh pararae ibu tak ibu kedah ikhlas kedah ridho eta mah tampi da atos terjadinya da ibu henteu nampi oge adur-aduran angrep pare mah paehnya teu matak jadi hirup deui heuh ditinggali teh salah obat geuningan ai samaru obat semprot ai pek teh obat pembasmi rumputnya atuh jadi rejet pare jadi kedah ridho sabab eta takdir kantos ningali ibu dina TV geuningan dina berita aya calon bupati calon gubernur calon lurah salah letres dicana ka rumah sakit gila kunaon cenah eta teh gagal cenah eta teh dina pemilihanana eleh jadi stres saur pribados teh sanes gara-gara elehna gara-gara naon gara-gara teu nampi kana takdir elehna gara-gara henteu ridho kana takdir elehna da Allah tos netepkeun atuh jang anu meunang jang anu eleh mah nya meunang kabeh jeung mah nya eleh kabeh jadi siap satu acana teh siap anu tadi siap meunang siap eleh pas arek nyalon teh kuduna kitu di mana eleh jadi ampang karasana satos anu terjadi ridho tampi we da geuningan buktina seueur anu calon bupati calon lurah biasa we eleh teh nya berarti manehna tos nampi kana ketetapan eta taina mah dimanakeun urang narima kagagalan narima katugenahan tampi we heulaanan ibu jadi kadituna kabuka jalan sabarna kabuka jalan usahana kudu kumaha syaratna kudu ridho heula kudu ditampi tapi faman rodiya falahu ridho di mana jelema anu ridho karena ketetapan Allah pasti bakal ridho dituduhkeun jalan aku Allah jangan bereskeun masalah nangkina jadi ilmu ridho mah sing emut karena ilmu buburnya ilmu naon cenah ibu ilmu bubur nalika ibu bade nyangu tuluy nyanguna teh gagal jadi buburnya ta atos kitu teh tampi heula ridho heula sangu teh jadi bubur da adur-aduran oge ta sangu teh dibahekeun ka ditu ditaplokeun ka budak da budak anu dititah nyanguna teu apaleun meureun ngaliwat teh aripek teh caina seueur teuing jadi bubur diriksakeun teh ditaplokeun ka budak da lain nyelesaikeun masalah ibunya kalah namahan masal bubur anger buburnya teh jadi sangu deui tampi we ridho we heula bari milari kacang kadele mirari kurupuk mirari daging hayam kecapna saledrina bawang gorengna gepukna gep kurupukna abonnya kadituna jadi naon bubur ayam spesial tuh jadi bubur ayam spesial jadi enak teu bu enak mantap leuwih enak tina liwat anu tadi tuh ridho teh aktif urang teh jadi lain cicing tampi we cicing wentos henteu tapi bari gerak bari ikhtiarnya pilari tina jalan takdir anu awon kana jalan takdir anu langkung sae deui jadi ayeuna mah elmuna ibu di mana kawonan tumiba kana diri urang non we bentukna entos tumiba tampi ridho langsung dipasang dina hate urang karena setiap ketetapan hiji tadi naon cenah ibu siap satu acan urang ngalaksanakeun hiji perkara teh ibu bade ka pasar ibu bade ka warung siap bisi bituban di jalan siap bisi judes anu dagangna misalkan siap bisi teu aya barangna siapkeun ibu hate teh di mana teu aya hampangnya dalam teu siap masuk adur-aduran ka dituna
anu kaduana ridho. Tah mudah-mudahan ibu aya manfaatna neme dua nya. Yen urang lajengkeun deui ieu teh pelajaran anu ngulang kapungkur. Mudah-mudahan sakali deui aya manfaatna khususna kanggo diri abdi nyalira, umumna kangge ibu sadayana. Bahasa kasar atau anggap we kain kasur mata kraoseun di boboanana dalah lemes oge ari kulit limus mah matak borok kana awakna nya. Pamugi ageng maklum sinareng hapuntenna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.